Maranes keur nonton naon siga nu rame. Oh iya keur nonton si Kabayan di situ. Sok atuh sok ceritakeun. Jadi di salah sahiji lembur Para nasi ieu. Akan ngalira wae. Mohon badan ka dieu teh. Jeung bade masehan mah sakara Kang. Oh iya sok kali ka dieu. Tekung cilila, duitnya datang nyamperkan Iteng. Iteng, ibu, ditayangan kalanya perke si Kabayan, lain mah kukumba gegero kalanya perken Kabayan. Nya Bu tadi itu masihan abdi tuangeun kanggo mam. Eta asa kenal kos nu di bumi. Nya ibu. Ibu teh masak jeker arurang tuang sanes jeker si Kabayan. Ibu, karunya atuh Kang Kabayan. Ai Kabayan teh tong ngadeukeutan we si Iteng. Si Iteng geus dijodohkeun si Juned. Iteng mah teh bogoh ka Juned mah nomor set naik ka Kabayan, Ibu. Alah, beda tuh si Juned jeung si Kabayan. Si Juned mah jelema boga, si Kabayan mah jelema mendesuk. Nah, mendesuk? Apa? Emang naon? Asa depan siram. Tuluy ujung-ujung si Ahmad datang motor-motor penganjurna. Junaid nyamperkan anjing indahnya. Ibu, itu bade ka mana? Ibu atas di sawah bade ka bumi. Juned bade ka mana? Iya, atas meser pakan manuk. Oh, berarti bade uik. Iya si Iteng tumpakeun. Ibu, Bu. Iteng sok hayu gerakeun. Tumpak ibu mah lempang. Ayo, jeung Ajunet naik motor bareng. Akhirna Iteng kapaksa naik motor jeung si Junaid nepi ka imah. Nya sami-sami itu. Balik deui ka Kabayan keur ngalamun wae di gubuk sawah. Tuluy disamperkan ku si Jana. maneh teh ngalamun wae kunaon deui? Iya, keur mikiran si Iteng. Emang si Iteng kunaon? Ya gitu. Tuluy Kabayan carita kabeh ka si Jana masalah nu keur dipikiran ku manehna. Ieu wahian urang make jalan pintas tapi maneh kudu kuat ka syarat-syaratna. Urang boga kawuhan jaker melet kolotna si Iteng. Lamun arek urang dibere alamatna. Urang ge mending geus puyeng mikiran carana ambe kolotna si Iteng bisa nerima urang. Ieu alamatna. Kabayan langsung indit ke tempat dukun. Tuluy Kabayan oge tetanya ka warga. Punten Ibu, terang alamat ieu. Oh, ieu mah alamatna Nyi Duri akan kantun kaditu we lurus. Mun ya ibunya, tur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya benar tempat dukun. Oh, punten, ieu mah fotokopian. Sugan teh tempat dukun. Pake nanya. Hampura abdi mah heureuy. Cuk, ngakeun. Punten Nyi, Aya naon? arek melet, Saha? arek melet ibu bapak nasi Iteng, kusabab kuring teu disatujuan. Oh, jadi hayang disetujuan ku indung bapa nasi Iteng, Nya, tapi aya syaratna. naon syaratna? Maneh kudu mawa bakakak manuk korejrak, mawa maranggi 300 tusuk, jeung mandi kembang. Maneh langsung disetujuan. Syaratna isukan kudu geus dilakonan. Jeung hiji deui syarat nu penting pisan nyaeta duit. Siap, jeung. Nuhun Nyi.
Geus rengse. Oh, entos nih. Ya oleh-oleh. Naon ieu? Terus bawa balik. Deh, bangsa doang. Balik di dukun si Kabayan langsung sare nyimpi maut tuluy panggih jeung dua malaikat. Kabayan hudang. Di mana ieu? Mandro buka. Bukan naon. Laknat maneh kabayan. Maneh geus jauh tina agama. Maneh hirup ngan saukur cinta. Salilana maneh hirup bibir maneh digunakeun jaker ngomongkeun kolot. Ayeuna bibir maneh dikunci. Maneh moal bisa ngabohong. Rasa walas anu ku maneh geus dilakukeun. Bung, ampun kuring. Setiap kelakuan maneh pasti aya tanggung jawabanna. Nah kudu kadukun. Anjeun tiasa ngalakukeun eta kanggo metode PDKT. Naon PDKT? Pendekatan cenah. Kuring teu boga nanaon keur ngadeukeutan si Iteung kamari ge dicarekanan ku kolotna. Nyanggeus berusaha samampu maneh. Tetep teu bisa. Bisa. Maneh kudu tobat ulah percaya ka omongan dukun eta. Yuk. Ayo. Ele doaan wae. Bapak, Ibu, bade naon ka dieu? Aing ningali itu geuning si Kabayan. Ibu, Pak. Dek iraha kawin teh? Kawin. Nya marane doaan kawin. Oh, isukan sih. Akhirna Kabayan jeung si Iteung hidup bahagia.